di mana kita tadi di kegeruan teh? Akan kalau sapi iya. Pokoknya tadi subuhnya jam 3 tadi teh subuh teh abu teh naung gitu tahu plak naung susu. Abu diperes Sapi ya. Ai gitu akhir naon kegeruan baca ka abu teh teh. Bekerja omong sapi tadi teh. naon sih nyobong sapi naon teh? Ai kieu abu culkeun sapinya. Apa urang teh Allah ikuninga ningali ieu ijo rek sepitan. Yuk atuh kurang bagurakeun pembelian burkol atah keneh teu dihadap. Wah keneh barang bawa oge. Yuk ti kudu awe urang mah. Oh. Penting doa mah hati natrat di dunia kita akhirat. Hayu atuh aki urang mangaraja. Ibu na aya umur. Wah tingkah mah. Dia baru jadi aya urang korek teh ieu teh. Acan dibayar abu tapi kuduna acan dibayar. Acan yo ke bulanan. Euy paingan atuh ngomong baratak kulit ieu. Sasarina mana sok balatak duit cara mun akhirnya ieu teh aca terus disiapkeun tuh ku anak oge kujang maman oge keur meuli umudeun mah geus disiapkeun. Oh jong atuh urang ngaraja heula. Amin.